Luntang lantung baik. Atau ulin tuh jeung barudak. Tunggu ya Bu, tara diarajakan lah baru udah nanti. Atau tutur baik sih. Karuh Bu, yang nama Iluan, tapi tidak diajarkan lah. Atau mana udah ngajakan mah. Itu bae ulin jeung kabona si Idoy. Ai si Ibu, bener bae atuh urang kita ulin jeung ke bos Idoy mah. Atau daripada udah ngajakan, mendingan ulin jeung kebo. Ayo sih ya lon. Aduh, main sudah tahan. Bu, budak tadi di dia, Bu. Oh, kata budak tadi. Ngajentul baik. Jajan henteu. Ai si budak. Ai si teboga gitu lon. Karuh, terbuka duit main tadi geus jajan meureun. Sia boga duit teu ka dieu. Gua yang geus sarua teboga duit. Suwe sia lah. Ari marane budak, aya nongkrong di warung teu marawa duit. Kareriweuh doang. Woi, saya dari ya bro. Ya, salek nongkrong. Saya jarajan ya. Teboga duit. Saya yang gitu ya. Atuh duit mah tuh aing ge hayang lah, Lek. Ayo lu jeung aing. Kemana sih, Lek? Ayo lu jeung aing. Ayo tunggu lah. Woi, hari aing mau diajak itu. Bisa mah cicing dari dia. Nama jajan bae. Boleh. Bu, dinjaman Bu karungnya, Bu. Ari mana budak yang naon eta karung. Woi, Iluan atuh euy. Lu cicing bae sama dia. Oke. Woi lur, cabe kuaing kadang nek dikirim, kasih ya. Terus dijadikan cina aku si Godel. Pokoknya standby saya di tempat. Woi Del, kade sia. Wih, sia bos. Tika deuleu ku aing, sugan tunggul gara. Sial sia, aing geus keren kieu kapajar tunggul. Itu bos, sugan teh tunggul salah ka Raja Hidung. Aing budak, aing disarwakeun jeung tunggul salah. Ampun atuh bos. Tika deuleu. Itu kemarin kumaha eta cabe jeung si Idoy. Jadi teu Jadi nama cabe. Aing ka kebon geus gundul teh pelak cabe. emang dibeli bara duit tak sia cabe. Panjana mah 4 jutaan. Dibayar bae ku 1/4 juta. Bagus. Bagus teh aing ka kebon cabe geus botak. Haji sakuari ka mana? Ke masih Idoy lah nih cokot deui ku aing duitna. Hayu geus tiangkeun. Hayu. Jada ta si Idoy, can nyerang kepumpur mani gori meureun. Soalnya kowe matana. Lek, si ini tiba ka mana, Lek? Mana ilu bae jeung aing geus. Yang boga duit geus ya. Ayo tunggu lah. Doy, kerja naon sih ya? Iya, aing kerjain kana kotok. Eta sia mana, On? Iya doy, aing manggih anak macan. Wih, boleh yo. Nang di mana sia? Yang di mana ge? Banyak dijual yo. Sedek tuh. Boleh. Emang nak jual barang duit itu ku sia yo. Tuh mahal ya mah doy. Dia mah anak macan. Ya aku lek. Karu doy. Beneran yo. Aing tak soal jual cabe. Kekedengnya. Tanggung saldinya. Aing nyokot duit heula. Bagus. Lek, isi bener ya ngejual ieu. Bagus pokoknya mah sih cicing bae. Pokoknya mah nyaho boga duit teh. Pan si Doy mah baloon. Ayo tunggu. Orang nyaho boga duit teh. Ya, udah yo. Aing mau duit yo. Kemarin tak jual cabe. Gak duit sih tak. Berapa juta lah. Baik teh sia. Bagus lah. Dia. Tapi ulah kada buka usianya. Oh, Besi ngegel doang masih ya. enggak oke. Ayo nggak sih? Ayo lah. Wuhui, aing bukan anak macan. Mantep ya. Tanangan kau lah. Doi, di kamar teh mana? Nang jual cabe, aing minta jangan beli beas. Beat. Beak pakai naon tuh sia?
Pakai beli anak macan ku aing. Terus enek bareng naon? Heueuh nya. Hakan tak mau. Sial, teh muka adik. Malak amat. Doi, mana sih cabe? Cabe nu mana sih ya? Anu koin kamari dibeli lah. Allah lah. Gua ini sih bawa ke pasar. Kalau sih mau naik kamari. Balikan duit aing. Duit naik beak. Urusan. Ya pakai naon tuh sih ya? Tetap pakai mulai anak macan aing. Daik mata sia anak macan. Bener sih eta anak macan. Bener lah, ini mah. Periksa Del. Balik sebagus ya. Ngegel mal yo. Awas yang deh. Khas buka baik. Oh. Sia nipu aing doi. Buku aing ngerti buku budak. Iya sia doi. Kan buku saya sia. Buku Alek. Ayo tiangkan. Ayo. Ayo sudah. Aduh, ya budak kemana ya kebal amat. Itu baik itu aing lah. Lek, mana lek yang bagi? Aku kudu heula lah. Terus. Tunggu dia lah. Bang hitung banyak. Geus kira. 1, 2, 3, 4, 5. Ya sang sia. Ai si budak. Kurang aing diberi sakieu. Nah aing nu boga iduna ge. Hatung geus lah. Terus eta kumaha si Golun? Geus urusan si galun mah. Poing meng guys. Hatung geus lah. Nya nama diberikan SPG cicing. Geus. Bang guys. Tuh. Iya, selek nipu aing. Aing jadi Cenah anak macan. Ai, itu barudak. Ame kita tuh. Resep ya? Ah. Singgelut. Wah, dong sia. Ai, singgelut. Apa?